Masya Allah, loba hamba-hamba Allah selain Kangjeng Nabi anu bisa hiber, loba kiai anu ngobrol di dia tapi horenganan kapanggih di Mekah hibernya nak geus teu kudu dicaritakeun ambalaya. Nah, jang naikkeun diri urang ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Muhammad salat aslikeun salatna sujudna nu bener. Ketika orang sujud ulah maka BHS engkena merekna sok dideulehan ulah make tamer jabatur mah henteu nyana meureunnya kunaon dibejakeun ka urang panyakit nyana dibejakeun ka urang teu beres ki Jamal teh ye atuh nyana mah nyana bae urang mah leuwih parah tah ieu dengan penuh kerendahan hati ulah aya nanaon di benak kolbu di dia tenden dia handapan suku cirina mun dicarekan mal marah mun teu ditanya mal marah ieu mah lain Pak Ki Fudoli liwat teu nanya teu nyaho aing kiai tolol tuh bro. Masya Allah aing teh geus tenar sebenarnya mah Ki Fudoli kunaon teu nanya ka aing bebeja ka Ki Jamal aing liwat teu ditanya cek Ki Jamal sarua aing baroblok jelema kuari mah tolol ceknya lain nambahan naon tuh siapa sok diimplik-implik bae tak eta eueuh lamun ieu geus bisa ditenden di hadapan suku ulah aya nanaon panyakit-panyakitna baca Minhajul Abidin baca Ihya Ulumuddin kajeun teuing urang jadi bupati urah boga rasa bahwa aing agung jabatan bupati ku aing bakal digunakeun pake ka Gusti Allah. Beih ngomong mengenai mana bupatina orang jadi gubernur ulah boga rasa bahwa aing teh pemimpin anu pangluhur-luhurna di provinsi tetapi naon hartina di mata Allah ye urang teh memandang makhluk-makhluk Allah tergantung mata urang begitu tergantung mata urang tergantung kolbu urang ketika urang ningali nu hideung cek urang teu budak hideung amat pandangan mata ieu tersep aing kana hideung ketika neuleuh putih putih kos Belanda kitu tersep aing pandangan mata ieu ketika neuleuh urang parahyangan ya Allah atuh Ki Pauzi ge nyangkut di ditu tah ieu pandanganna sebatas mata ieu tuh tapi ketika memandang nah ieu dilangsungkeun ka dieu ternyata